tenang Nyai, Akang moal ninggalkeun Nyai. Ulah hilap subscribe, like, sareng komena pamirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mancower salam dunya anu mika memetkan dongeng Sunda. Wilujeng wengi wilujeng batebang dangu deui sareng akinya saperantosna lawas cilawas aki libur ngadongeng di channel Mancomania. Nembe ngalalanyah deui pamirsa saperantosna beberes tilas kabentar gelapnya tesnya siaran percobaan mugi-mugi wae lancar segala rupina kapayuna pamirsa wengi ieu aki baris medar hiji lalakon enggal tangdos namanya hiji judul judulna teh hiji dongeng anu judulna teh Kemang Puspalanggeng. Ya dongeng mangrupikeun rasan tina Nyungsi Rajapati nya serial silat si Jawara Gunung Salak nya atanapi si Jawara Bajigur Sakti Wiratama Tea. Pemirsa sadaya mugi-mugi wae atunya urang tiasa terasa sasarengan sanaos ngalangkungan udara dina raraga ngareuah-reuah seni dongeng Sunda supados seni dongeng Sunda tetep aya tetep rame tetep nanjir tetep waluya di negeri nyalira waluya dongeng Sunda waluya ki Sunda mugi sadayana pemirsa dina kawilujengan teu kirang sapapaosna sehat lahir sinareng batin oge jembar manah kampirisi sarta tebih tina balai amin ya rabbal alamin. Ulah hilap subscribe heula like heula oge mangga nyerat tina pairan kangge anu nembean manco nembean ngadangukeun. Para asamakna sor bajigurna mangga kaparayun sadayana prung Panon poe geus mengok ngulon wanci tunggang gunung sakedeung deui bakal kasorang kayan di sisi leuweung Gunung Salak kacida ti seunana ukur sakali-kali kadenge manuk saeran disada di luhureun tangkal anu jarangkung ngajulungjung di tempat hara-haraeun anu arang langka kasaba ku jalma eta katempo saurang jajaka keur leumpang salse bukna anu panjang ririaban diulinkeun ku angin anu nebak rada tarik eta jajaka mibanda keuretan beungeut anu mantos kasep tur gagah pangawakanana jangkung bari jeung keker dadana anu rada rubak katampo ngaliglag sabab baju bodasna teu dikancingkeun dina palebah dadana. Calana pangsina anu hideung geus rada belel dina tonggongna katampo nyelap rancatan anu dijieun tina awi koneng. Nilik tina ciri-cirina jajaka anu keur leumpang di sisi leuweung teh moal nyalahan. Manehna teh Jawara Gunung Salak alias Jawara Bajigur Sakti nu ngaran aslina Wiratama. Wiratama teh saurang Jawara ngora anu geus ngageunjeleungkeun dunya pasilatan ku tingkah paripolahna anu teu eureun-eureun ngabasmi jalma-jalma sasab para rampok gerot
sada tokoh-tokoh golongan hideung anu sok nyieun kaonaran. Kitu nate kulantaran adunan janjina kajenat guruna nyaeta Aki Musyadik alias Dewa Popolah ti Kahyangan. Anu ngamanatkeun yen sakabe ilmu anu diwariskeun ka Wiratama kudu dipake pikeun anjeurkeun bebeneran, dipake nulung kanu butuh, nalang kanu susah, mantuan kasakur jalma anu keur meunang karerepatan. Ayana Wiratama di suku Gunung Salak teh kusabab disaprak awakna gering teh lantaran kaancikan tanaga inti samagaha bulan. Sada can keneh manggih cara pikeun ngubaranana. Antukna Wira teh mutuskeun pikeun titirah cicing di tempat jenat guruna anu aya di puncrut Gunung Salak. Wira ngeureunkeun lengkahna di hareupeun jalan satapak anu meh teu katempo deui. Sababala kururungkunan jeung kujujukutan. Jalan satapak eta biasana mah parantina kaliliwatan ku urang-urang lembur di sabudeureun Gunung Salak. Pikeun neangan suluh ka leuweung atawa neangan bungbuahan leuweung aya oge nu ngahaja neangan sayang odeng geusan ubar. Wira tanggah nutup ka puncut gunung, ngalangkang deui sagala rupa paninengan di mangsa manehna diatik welasan taun lilana ku Aki Musyadik nu jadi guruna. Aki guru, Wira dongkap ki. Sigana Wira teh bakal nyeepkeun sasaumur di sagedengeun Aki. Hapunten, upami amanat ti Aki guru teu acan tiasa rengse dilakonan ku Wira. Kedangan Wira bari hatena ngarakacak seug inget ka nasib dirina sorangan. Wiratama teh geus teu boga indung bapa, kolotna tiwas ditandasa ku tilu iblis gunung kancana teh. Malah mah geus pahatulalis da geus teu boga dulur hiji-hiji acan. Jalma nu dipikolot ku Wira ukur guruna nyaeta Aki Musyadik anu geus aya 2 taunna leuwih maot tinggalkeun dirina. Ngeunaan lalakon tilu iblis gunung kancana ge lalampahan Wira anu disalametkeun ku Aki Musyadik. Sarta tuluy diangkat jadi muridna tiasa di Bandungan pamiarsa dina dongeng anu judulna teh Jawara Gunung Salak. Tos tamat dipedar di channel Mancomania ieu kantun dipilihan bae dina video atanapi dina playlist. Keur ngahulang sorangan kitu, Wira teh direuwaskeun ku hiji sora. "Kang Wira, Kang!" Wira anu karake rek ngalengkah deui pikeun asup ka jero leuweung jadi ngabatalkeun niatna. Saharita paromana jadi regeng sawaktu ngadenge sora anu nyebut ngaranna eta. Jantungna keketegan leuwih gancang sabab geus nyaho sacara pasti sora saha anu ngageroan ngaranna teh. Yusnia. Gerendeng Wira sewaktu nempo saurang manoja make papakean sing sarua hejo keur lumpat ngadatangan ka arah dirina. Wira kapaksa malik ngadago kadatangan si manoja. Wanoja geulis make papakean hejo eta terus bae lumpat nyamperkeun Wira. Bukna anu panjang teh hoyag-hoyagan nuturkeun gerakan lumpatna. "Kang," si wanoja anu taya lian Yusnia langsung bae ngagebrug nangkep ka Wira sirahna disusupkeun kana dada Wira.
Si Panona langsung murubut bedah henteu katahan deui. Kadorong ku rasa bagja nu pagalo jeung rasa sono anu nataku. Nyai, hampura akang. Ceuk Wira bari jeung dareuda. Dadana nyelak eungap ku gumuruhna rasa nu teu puguh picatureunana. Leungeun Wira ngusapan buk Nyusniah teh lila dua leungeunna nya kelantak-tak Nyusniah. Tuluy disurung lalaunan ka hareup. Wira neuteub prarai bebene anu salira ieu teh jadi pangeusi hatena. Nyai jadi rada begang, bae rada pias. Dosa akang teh geus nyieun Nyai Tunggara. Ceuk Wira hatena gagagas nampo kayaan Nyusniah anu katempo kurang kaurus. Kang, kunaon akang tega ngantunkeun Nyai? Nah akang teh tos teu deudeuh deui kitu ka Nyai? Tanya Nyusniah bari sirahna rada dangah. Sorana halon beuki nimbulkeun rasa nyaah jeung karunya dina jero hate Wira. Hampura akang Nung. Lain maksud akang nyieun Nyai susah. Tapi kaayaan akang ieu anu maksa akang pikeun nyokot ka Cinekan demi pikeun kabagyaan Nyai. Umur akang sigana mah moal leuwih ti 8 bulan deui. Kusabab eta akang kapaksa ninggalkeun Nyai bari miharep sangkan Nyai bisa pikeun mopohokeun akang. Ceuk Wira ngajenrekeun alesanana kunaon manehna tepi ka ninggalkeun si Wanoja bari jeung teu pamit heula. Nyai ngartos kana kaayaan akang. Nyai oge ngartos kana alasan akang angkat ngandunkeun Nyai. Eta sadaya kulantaran akang ngadangu sasanggeman paman guru Nyai sanes. Akang teh ukur ngadangu sawareh Kang tapi teu ngadangu sadayana. Walau Nyusniah bari tuluy nyusutan si Panona ku tungtung bajuna. Wira ukur ngahulang bari neuteup ka Nyusniah. Kang, ulah ngantunkeun deui Nyai. Nyai bakal nyarengan akang ka mana bae akang angkat. Cek Nyusniah deui. Wira ukur unggeuk ngadenge ucapan bebenena eta hatena mah beuki ngarakaca kagagas. Nyatana Nyusniah teh saurang Wanoja anu lain saukur geulis lahiriahna. Tapi nyatana mibanda kasatiaan anu hese dipanggihan dina diri Wanoja sejen. Nyai, naon maksud Nyai anu nyebutkeun bieu yen akang ukur apal sawareh cariosan paman guru Nyai sedengkeun cenah teu apal sadayana? Tanya Wira sawaktu inget deui kana ucapan bebenena bieu. Eta Kang ngeunaan kasakit akang. Paman guru teh nyebatkeun yen aya keneh saurang jalmi deui anu sigana mah tiasa ngubaran ka akang. Nyusniah ngajenrekeun ngeunaan caritaan mangguruna anu aya patula patalina jeung kasakit Wira anu kaancikan ku tanaga inti samagaha bulan. Saha jalmana? Sara di mana cicingna? Wira mimiti panasaran kana keterangan Nyusniah. Harepana pikeun bisa cager jeung bisa ngadalikeun kakuatan tanaga inti samagaha bulan mimiti timbul deui. Namina teh Raja Ubar Kang. Tapi Nyai teu apal di mana cicingna. Saur paman guru mah Raja Ubar teh teu gaduh padumukan anu netep. Anjeunna sok lunta kaditu ka dieu satengah ngalalana pikeun ngabantos jalmi-jalmi anu nuju kasusahan.
jalmi-jalmi anu nuju teu damang wales atanapi nu sasadamangna. Walon Yusnia. Aduh, kudu ka mana nyungsi lamun urang teu apal tempat cicingna. Wira katempo lesu harepan ngadadak leungit deui sawaktu ngadenge lamun Raja Ubar teh teu boga padumukan anu netep. Tapi pan urang tiasa tuh maros ka jalmi-jalmi anu kapendak di jalan Kang. Sah nu terang urang bakal mendakan jalmi anu apaleun di mana ayana Raja Ubar. Cek Yusnia deui ti ditu nama ngahibur meureun ka Wira sangkan teu peunggas harepan. Nya tapi kumaha mun tepi ka wates umur akang urang can keneh bisa manggihan Raja Ubar. Cek Wira geus rada putus asa. Teras naon rancana akang ayeuna? Yusnia hantuk nama teu keukeuh nitah Wira neangan Raja Ubar. Lamun Nyai rek milu, akang mah rek ka tempatna Ki Guru dipuncrut ditu tuh. Akang rek meakeun saseumur akang di tempat guru. Nah Nyai daek maturan akang, tanya Wira bari seuri leutik. Nyai mah kersa ngiring sareng akang ka mana bae oge. Asal akang janji moal ngatunkeun deui Nyai. Nya akang janji. Geus kitu mah duanana seuri gumbira. Ayeuna dua nonoman teh lempang bareng pareneng pagegeye mapai jalan satapak hiji-hijina jalan pikeun ngaliwatan leuweung Gunung Salak. Geus aya 10 poena Wira jeung Yusnia cicing di imah kayuna Ki Musadik nu aya di puncrut Gunung Salak. Unggal poe duanana beberes melesan imah jeung pakarangan sarta kebon anu aya di satukangeun imah. Maklum, geus 2 tahun leuwih tempat Ki Musadik eueuh nu ngurus. Imah jadi kalotor jeung balalocor hateupna teh. Kebon anu dipelakan ku sagala rupa tutuwuhan sabang saning laja tutuwuhan ubar oge aya. Jadi bala ku jujukutan anu ngajembrung eueuh anu ngoredna. Sanggeus dicicingan ku Wira jeung Yusnia mah imah teh jadi hegar deui. Bararesih tu raresik. Kebon oge rapih deui, bersih heueuh jukutan. Kocapkeun harita, wanci masih isu keneh. Panon poe geus meletek nyangan buana panca tengah. Dina wanci haneut moyan pamandangan di luhur gunung kacida endah jeung waasna. Pilemburan katempot ting arumpluk di kajauhan. Jalan ge arula arile kawas oraya nu ting laleor, pasawahan jeung pahumaan. Ngupluk ngaplak sisieun pilemburan. Di lamping kaler Gunung Salak. Hiji bayangan kokolebatan dina rekepna tetangkalan. Eta bayangan gerakana gancang pisan. Teu lagi eta jalma teh geus tepi ka puncrut Gunung Salak. Tuluy ngeureunkeun lumpatna pas pisan di pakarangan hareupeun imah kayu anu ayeuna dicicingan ku Wira jeung Yusnia. Ai, Musadik. Ya ayeun masih hidup. Gorowok eta jalma. Wira jeung Yusnia anu kabeneran harita keur meresihan makamna Ki Musadik ngarenjag reuas ngadenge gorowokan jalma anu ngandung tenaga jero eta.
Sakadapan dua nana silih pelong, tapi telila dua nana langsung tingkolebat pikeun nepungan jalma nu anyar datang. Dua jawarang ora teh ngahuleng neuteup saurang aki-aki anu geus kolot pisan. Bukna cawut-wut bodas bayi jeung geus ipis. Umurna sigana mah geus aya kana 80 tahun leuwih. Tapi nu nyieun wiraka taji teteupan panonna si aki teh ieuh manilinu matak nentremkeun kana hate. Saha bae jalma anu neuteupna bakal betah lila-lila babarengan jeung si aki. Punten, dupi aki teh sahanya sareng aya kaperyogian naon aki milari guru abdi? Tanya Wira someah jeung sopan. Sabab nempo tina sorot panonna bae ge Wira yakin lamun si aki teh teu boga maksud jahat. Anjeun teh muridna Musadik. Ayo sade. Saha ngaran hidup teh budak ngora? Si aki kalahkah malik tumanya ka Wira. Nami abdi mah Wiraki. Walon Wira ngahaja teu ngawanohkeun Nyi Usniah. Wira oge teu tumanya deui ngeunaan tujuan si aki datang ka dinya, manehna ukur ngadago ka si aki pikeun nyarita deui. Tapi lila di dagoan si aki cicing bae ukur panonna we anu mencrong merhatikeun beungeut Wira. Sangeusna sababaraha kadapan kakarak si aki kadenge nyarita deui. Halo bodoh pisan si Musadik jening. Ya manehnya dinya kitu lamun anjeun salah ngumpulkeun tenaga jero. Si aki gogodeg tuluy nuluykeun ucapanana. Saha ngaran hidup teh teh? Oh iya Wiranya. Nyaha hidup teh bener-bener muridna si Musadik anu gelarna Dewa Popolah di Kahyangan. Leres Ki, kunaon aki henteu percanten? Nu nyarita kiwari Nyi Usniah, halisna kerung kawas nu nginget-nginget. Nyi Usniah teh inget kana ciri-ciri Raja Ubar anu dicaritakeun ku mangguruna. Yen cenah Raja Ubar teh saurang aki-aki umuran 80 tahunan anu awakna leutik tapina cangker. Sorot panonna yuh linduh matak tentrem. Bajuna ukur kain bodas nu salempangkeun dibeulitkeun kana cangkeng ciri nu pasti. Kantong kain belel warna hejo anu nyalempang dina tak-tak kenca si aki. Aduh, buah-buah manehna. Nyi Usniah ngabatin bae terus nelek-nelek si aki nu nangtung di hareupeunana. Punten aki, upami teu lepat. Ayeuna abdi teh nuju tepang sareng tabib kasohor anu gelarna teh Raja Ubar sanes. Antuk nama Nyi Usniah ngawanikeun maneh tumanya bari tetep neuteup ka si aki. Saha ayeun si Nyai? Cumanya apa kangaran kula? Si aki ngahehe seuring ngadenge ucapan wanoja geulis nu apaleun ka dirina. Abdi Usniah aki, murid jinatna Raja Pedang Pamagat Urat. Usniah jadi ratu tutunggulan sabab teu nyangka bakal papanggih jeung tokoh anu keur diteteanganna salila ieu. Hayang pisan asana manehna sumuju di hareupeun si aki pikeun menta bantuan Raja Ubar pikeun ngubaran Wira. Jenyat, jadi guru hidup tegas eueuh? Tanya si aki bari tarangna kerung. Sumuhun, guru perantos ngantunkeun lami, kitu oge eyang guru Musadik. Walau Nyi Usniah. Nyubeunnya reje. Wow, rajin ukun ngaheureuyan ka kula. Raja Ubar katempona can sapinuhna percaya kana katerangan Nyi Usniah.
upami aki teu percanten mah mangga ngiring makamna aya dipengker ki. Cek Yusnia rada teu ngeunah hate lantaran ucapanna teu dipercaya ku Raja Ubar. Cefer, lamun ngan syukur makam mah kumaha ge bisa nyieunna. Cek Raja Ubar keukeuh teu percaya. Ucapan Raja Ubar teh daek teu daek nyieun panas kana getih ngorana Nyi Usnia. Kedah kumaha abdi sangkan aki teh percanten, cek Nyi Usnia deui. Kieu bae anjeun duaan meunang Raja Kula salawati jurus. Tapi inget, aranjeun kudu ngulinkeun jurus-jurus anjeun aranjeun. Cah tina jurus-jurus aranjeun engke kakarak. Kula bisa mastikeun namun aranjeun teh muridna Raja Pedang Pamugat Urat jeung Musadik atawa lain. Kumaha satuju? Nyi Ustia kalah neuteub ka Wiratama. Kumaha Kang kaputusan Akang? Selesna abdi mah teu pati minat milu kana kaulinan aki. Upami aki percanten mangga eta mah teu percanten oge eta mah hak aki. Tegas Wira anu hoream ngaributkeun soal eta, sanajan Wira sadar aki-aki eta teh nu bisa nyelametkeun hirupna, tapi manehna henteu paduli. Kadenge ucapan Wira kitu Raja Ubar ngahulang sakedeung, tapi teu lila kadenge deui manehna seuri. Anjeun bener-bener ngawari sifat-sifat guru anjeun budak ngora. Kawas kitu sifatna Musadik teh sawaktu keur ngorana heuras tapi na tegas. Bari terus seri Raja Ubar mindahkeun paneteupna ka arah Nyi Usnia. Wah Nyai, hidup geus siap, hayo pemician. Siap Ki, awasnya. Nyi Usnia langsung ngalugas pedang hideungna sarta langsung bae nyampeuk majuna Rajang ka Raja Ubar. Hiat! Wut hiu kiu. Tina kayan kitu hiji bayangan beureum ngolebat datang kolebat jeleg. Saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum geus hadir di eta tempat. Leungeun kencana ngelek boboko sedengkeun leungeun katunan nyaklan nyiru anu disuhun di luhur sirahna. Deh, kabeneran ieu ngidar ka puncelut gunung teh keur lobaan di dieu ningannya ieu. Aya si Aki pasti resepeun ye. Aki ieu ulah waka gulet atuh ieu ulah waka tarungnya tah. Mending ge mumuluk heula dieu teh isuk-isuk keneh tah. Abdi nyanak ieu tah awug hipu amis raos kareueut matak dedeun sok tah ieu kuku rawa alias urap jagong ieu ge raos nikmat wareg geura sok jarajan heula ieu Jang Wira Nyai ieu da masih isuk ieu terus ulah waka dardaran tarung. Poha da pamirsa kuno rojol Nabi Sarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana lampahan Wiratama sareng Nyi Usnia dina lalakon Kambang Puspalanggang bagian Munggaran atanapi ka hiji cagurang teudeun heula dihandeuleum sieum gesan sampureun wangtuna dihanjuang siang gesan alaeun wang sampeur deui ke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana anu parantos satya mancu satya ngadongkeun oge ngarojong kana pedaran-pedaran nongeng Aki. Mugi-mugi wae atuh mancu mania teras tiasa mengudara deui nya salamina tiasa ngahibur deui pamirsa dina padaran dongeng Sunda. Panginten pamirsa sakitu heula nya nu ngapihatur mugi sadayana atuh aya dina kawolean aya dina kasayan.
Mugi oge dilancarkan segala rupinanya, amin ya robbal alamin. Akin amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.